tinggalin kecerek lagi ini. Nah, ya nama dianya kurang nyanyi heula lagu kebangsaannya. Umpami tiasa sama sadayananya. Lagu ya 17 Agustus. Sok ada apa teh 17 Agustus? Naon ya? Sok kurang ngalagu heula. Tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka sekali, merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Indonesia kita tetap setia membela negara Indonesia. Asal tegenaheun, ieu mah teu aya puisian saja teh paling kurang tahun kemerdekaan. Lain puisi. Aduh. Nih, eta teh aduh, eta nih lah. Eta baju nina offset gitu. Ampun, Akbar nih. Aduh, ampun. Puisi anu berhubungan bareng hari proklamasi. Proklamasi. Coba kasih hayeuna. Bangsa Indonesia itu apa? Nah, itu anu ke-78-nya.
Manila kurau-kurau ini. Maka puisi oke. Kalau laki. Antara Kerawang Bekasi, karya Khairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi, tidak bisa berteriak merdeka atau senjata lagi. Merdeka. Tapi siapakah yang seru kami? Terbayang kami maju dan berdekam hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan 4-5 ribu nyawa. Kami cuma pulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan pulang berserakan. Atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, untuk kemenangan. Aku tidak tahu apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Dalam hening di malam sepi, jika dada rasa hampa dan jam tinggi yang berdetak, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Sahrir. Kami sekarang mayat, berikan kami arti. Berjuanglah terus di batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami berbaring antara Kerawang Bekasi. Beres we sakitu. Lah itu pada lampepan kenalkeun nya ieu nya pada ngahaturkeun nuhun heula ieu teh ka urang dieu nya. Ieu pribados sarombongan parantos diulem gitu di Kota Bogor ieu teh nya.
nya eta ieu teh aya anu 2 suntikan deui suntikan deui nya Lu mau obat. nah geuningan aya cenah obat-obat atuh pribados ngahaturkeun nuhun ka masyarakat di dieu anu parantos tiasa ngadukung kana terselenggarana ieu acara para ibuna kalih para murang kalihna oge ka para pengurusna di dieu nya izin kuring ngahaturkeun nuhun kitu parantos kitu Ada gitu padangannya. tah oge aya kagegelan di rombongan Putra Siliwangi PS Putra Siliwangi. teh nadi teh saunas sok diayakeun latihan tiap minggu gitu tah Mohon padangan. pribados teh kacidanga hanya kalkeunana gitu Hanya karena eta nayagana mun itu desa ngerokok-rokok acan gitu tah temanya kemarin saat tah kabarudak yang kemah nyanak we yang mesti rokok sareng kopi tak kitu kanggo eta mah da meureun cangkeul teh ingat geunang teh nya